Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng staf-staf sekolah anu kusim kuring dipika hormat, teu hilap rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika cinta. Langkung tipayun, mangga urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng karuniana urang sadaya tiasa kempel di ieu kasempatan dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu hilap shalawat serta salam ka junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sahabatna, mugi urang sadaya tiasa kenging syafaatna dugi ka akhirat. Amin. Tepangkeun wasta abdi Anggita Puspanirwana nganggem pancen panumbu catur. Ieu kempelan teh kanggo ngadiskusikeun ngeunaan naon eta virus COVID-19. Para hadirin nu dipika hormat sarta acan nincak kana acara nu salajengna, sapados teu disaha-saha sim kuring bade nepangkeun bu guru nu bade ngadugikeun kamandanganna. Nyaeta Ibu Eis Leli Dalila SPD MPD. Mantena mangrupakeun guru biologi ti SAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin ku kituna urang langsungkeun ieu acara nu saterusna nyaeta ngadiskusikeun ngeunaan virus COVID-19. Nu bade didugikeun ku Ibu Eis Leli Dalila SPD MPD. Hatur nuhun ka Ibu Eis Leli Dalila SPD MPD anu tos ngadugikeun kamandanganna. Sae kacida anu didugikanana. Sapados urang sadaya ngartos naon eta virus COVID-19. Virus COVID-19 nyaeta virus anu ngaganggu sistem pernapasan. Virus corona ieu teh bisa nyerang ka tiap jalma, baik eta sepuh, orok, budak leutik, sareng ibu hamil. Salajengna sim kuring bade ngawartosan kanggo rerencangan anu bade tumaros ngan saukur 2 orang. Sumangga nu bade ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pandanganna. Hatur nuhun ka Decita anu tos ngadugikeun patarosanana ngeunaan naon wae gejala umum virus COVID-19. Mangga ka Ibu Eis Leli Dalila SPD MPD kanggo ngawelar patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu anu tos ngadugikeun patarosan ti Decita. Anu jawabanna nyaeta gejala umum virus COVID-19 teh demam, batuk, pilek, jeung sesek napas. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi karengsena parantos kalaksanaan kalayan lancar. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sadaya anu kusim kuring dipika hormat, saparantosna urang sadaya sasarengan ngabahas eta virus COVID-19, mugi urang sadaya langkung ngartos rupina cariosan ti sim kuring dicekapkeun sakitu anu nu kapihatur kilang langkungna mugi tiasa dihapuntenkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.